Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudi sareng pidangan dongeng Sundanya urang ngadongeng dieu. Urang neraskeun hanca dongeng anu katunda karayaan ngabantu negara carios anak guludug. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kebaraya anu satya manco kadongeng Mang di mana we ayana. Mugia sadayana aya dina kasehatan lahir sindarangan batin dilalancarkeun sagala rupinanya tong hirap dirojong ditaroeran tombol subscribe. Atuh mangga nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyangkolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaha terasna ieu carita anak guludug. Sok kaparayun sadayana. Di hari ta si jaka langit teh leuwih soson-soson dina latihanana. Ari kukeyang jeung kutekun mah dina waktu anu singet kekuatan guludug teh geus bisa dikadalikeun. Kakuatan tina batu salahnik geus bisa disedot sapinuhna. Hebat maneh teh Zujang kiwari geus bisa nyedot sakabeh kakuatan guntur nu aya dina eta batu. Bisi hayang hafal, eta batu teh nu disebut batu Gilang Guntur Salaksa. Jadi eta batu teh ngaranna batu Gilang Guntur Salaksanya Aki. Nah di mana eta batu teh bet nyidam kakuatan guludug sagala jeung boga ngaran? Nyaeta batu teh ngaranna teh batu Gilang Guntur Salaksa. Ari aya di dieu teh geus dituna we aya di ieu gua. Lantaran proses alam ngan bae kakuatanna mah sumberna tina hasil tatapa Aki salela cicing di ieu gua. Ari tujuan tatapa nyaeta hayang nambahan kakuatan anu leuwih rongkah Sujang. Jadi ieu batu teh geus aya ti dituna ngan bae kakuatanna mah hasil tina tatapa Aki nya. Bener hasil tina tatapa Aki. Cari lagi tapa dia gua teh kungsi menang gangguan. Nyata ti si Guntur kala anu ngagege di ieu gunung Karangkembang. Nya nu akhirna eta si Guntur kala teh bisa ditalukeun ku Aki. Malahan mangabejakeun cenah lamun maneh hayang kakuatan anu hebat anu sumberna ti langit nya aya di Sang Hyang Guntur Wisesa. Kitu ceuk eta si Guntur kala teh. Ari si Guntur kala nyaeta badegana Sang Hyang Guntur Wisesa. Nya kitu terus we neruskeun tapa. Lantaran cenah ieu gua teh baheulana urut Sang Hyang Guntur Wisesa tatapa nepikeun ka ngahyang. Nya Aki sabada neruskeun tapa teh meunang hiji ajian nu disebut ajian Guntur Salaksa. Laju kakuatan ajian Guntur Salaksa teh diteundeun dina eta batu. Ti harita eta batu teh dingaranan batu Gilang Guntur Salaksa. Jadi si Aki teh hasil tina tatapa teh menang ajian Guntur Salaksa. Tapi nah bet diteundeun kakuatanna dina eta batu Ki. Lantaran Aki mah geus kolot ngahaja we diteundeun dina eta batu. Ngara bisa diwariskeun ka murid Aki anu bakal neruskeun dapak laca ka Aki. Nya Aki teh menang ilapat
ti Sang Hyang Guntur Wisesa. Cenah engke bakal lahir titisan kaula ngaranna teh si Jaka Langit. Eta cenah pimurideun maneh teh. Jadi ayeuna mah ku aki teh dibejakeun dah. Lamun lalaki anu ngajirim cahaya anu kungsi kapanggi dina diri maneh teh nyaeta Sang Hyang Guntur Wisesa jang. Jadi eta teh Sang Hyang Guntur Wisesa nya Aki. Anu cenah mah kapan Bapak gaib uing? Nya bener jang, eta Sang Hyang Guntur Wisesa teh Bapak gaib maneh. Sasat maneh teh titisan Sang Hyang Guntur Wisesa. Tapi asa aneh ki ngaranna oge meni sarua aya wisesaan. Lamun Aki mah Aki Jagat Wisesa. Lamun Sang Hyang mah Sang Hyang Guntur Wisesa. Nah bet sarua aya wisesaan ki. Ulah kaget lantaran kapan segala rupa geus aya anu ngatur. Bisi yang apa? Ari ngaran Aki, di ngaranan Aki Jagat Wisesa. Ari jagat teh nyaeta bumi atawa alam samasta. Nu disebut Maracapada atawa Madyapada. Ari Wisesa nyaeta nu ngawasa atawa nu nyangking. Nya jadi Aki Jagat Wisesa teh hartina Aki teh anu nyangking kakuatan bumi atawa kakuatan jasmania anu boga pancen memeres alam dunya tina kariweuhan, tina rupa-rupa kajahatan pon kitu di pasualan dunya. Beh dieuna geus bisa samadi. Sedangkeun ari Sang Hyang Guntur Wisesa hartina teh anu ngawasa kakuatan langit nyaeta ruhani batinia tina mujeng kasucian. Kaituna teh kapan bisa Hyang leungit tanpa lebih ilang dan pakarana, alias geus balik deui kana kosong atawa zuwung. Tah jadi kitu sudang. Maneh Jaka Langit anu bakal ngawaris dua kekuatan Aki jeung kekuatan Sang Hyang Guntur Salaksa. Maneh teh anu bakal memeres alam Maracapada atawa Madyapada. Pon kitu di memeres alam Aracapada, alam jin, alam siluman nu sok ngaganggu ka manusa. Jadi kitunya. Lamun kitu mah ngaborojona uing ka alam pawenangan teh nya boga maksud jeung tujuan atuh meureun. Nya teu tambol aku maneh gubrag ka alam pawenangan teh boga maksud jeung tujuan. Malahan mah geus boga pancen sewang-sewangan, boga jalan carita sewang-sewangan. Maneh Jaka Langit mangrupa utusan langit anu kudu dharma. Dharma deui we. Titisan Sang Hyang Guntur Wisesa kudu gumelar deui. Dharma nanyata kahadeanan. Nu matak bapa maneh oge ngaranna teh Dharma. Luyu jeung Dharma tadi. Ari indung maneh Rukmini. Alah, onyanya Aki manis sarua. Tujuanna Dharma Bapak uing ge ngaranna teh Bapak Dharma. Ke nah naon hubunganna jeung Marukmini Aki? Nu matak indung maneh ngaranna Rukmini oge. Ari Rukmini teh tina kecap Rukma. Jeung ni haratina teh nu kacaangan. Manusia anu geus kacaangan geus aya dina kasadaran. Anu disebut maripah teh anu geus sadar diri nyaho kana jatining diri. Alah, jadi geus aya ti dituna atuh Nyaki. Nya aya titis tulisna meureun. Nya sagala oge geus aya titis tulisna ngan manusia loba anu teu sadar, loba anu teu surti, loba anu teu ngarti. Padahal mah bukti
ti sagala teh geus aya anu nangtukeun, geus aya anu ngatur. Malahan mah nah maneh bet dilahirkeun tinung bapa anu geus karolot. Nya, boga anak rek kakolotnakeun. Eta teh hartina maneh lahir tina kadewasaan. Kudu geus baleg. Hanya Aki, uing teh kapan dikandung ku si emak teh si emak dina kayaan geus kolot. Pon kitu bapak uing ge sarua geus sakitu kakolotanana, geus hanteu ngora deui. Jadi eta teh nandakeun kudu dewasa, kudu balegnya Aki. Benar teh salah. Kapan ari baleg teh atawa balik eta teh isim fa'il tina balaga atawa baligun. Nyaeta manusia anu geus nepi. Jadi baleg teh manusia anu geus nepi. Nah nepi ka mana kitu Aki? Nah nepi ka ulak paul atawa nepi ka tungtung laut. Tapi di dieu teh artina anu geus nepi elmuna alias geus masagi. Nepi kayakinanana. Nya masagi timiti ilmu syariat. Anu di jerona teh aya ilmu fikih jeung sajabana. Pikeun kabersihan karapihan jasadiah. Nya nepikeun ka torekat nu jerona teh aya ilmu tasawuf. Tajekiyatun nufus nyucikeun jiwa. Atawa memeres ngararapi batiniah ruhaniah. Ngarah boga ahlakul karimah. Didinya ayat taholi, tahali, jeung tajali. Kaituna dugi kakana hakikat nepikeun kana marifatna. Jadi kitu Nyaki. Nyajang. Cindakna nu tadi disebutkeun kudu baleg, kudu nu dewasa teh. Kudu nepi kayakinanana, nepi kasadaranana. Henteu sumogol atawa mikung. Kayakinan teh kudu geus dumasar kana kayakinan mutlak nu disebutkeun hakul yakin isbatul yakin. Kayakinan nu geus dumasar kana kabuktian. Dumasar cek kayakinan diri pribadi. Kaituna kayakinan teh bakalan netep. Sababari nu dewasa mah nu geus baleg kudu dumasar kana rasa, lain ukur rasaan. Lain ukur ceuk jeung beja atawa saurna. Nu ceuk beja mah sok beje. Nu ceuk saurna mah sok ukur catur tanpa bukur. Beja dibejakeun deui, lain diamalkeun dibuktikeun nepi ka karasa ku sorangan. Nya geus moal aya istilah jiga calo jang. Ukur ngajak wungkul bari teu indit. Lain ukur ngan sakadar nempol gana sagara laju mulang we. Terus diwawar-wawar. Tapi ieu mah kudu daek jeung teuleumna. Nepikeun ka dasarna malahan mah panggih jeung disebut mutiarana anu berharga di dasar lautan. Kitu. Tah, nu dewasa mah nu geus baleg mah moal arek panati ka batur. Moal arek mari sabatur tapi mari sakayaan diri wes jeung disadar. Sakabeh jalma boga jalan sewang-sewangan. Pada boga lalakona. Nya keur nempuh dina kayakinanana sewang-sewangan. Gumantung kadar ti anjeunna keneh. Kukituna anu geus baleg nu geus dewasa mah. Lamun ngajak teh ku contoh ku gawe, ku ahlak lain ku sungut wungkul. Lantaran ari sungut mah kadang-kadang sok sanget jang. Nu matak di dieu pentingna aya taholi tahali jeung tajali teh. Nah naon maksudna eta taholi tahali jeung tajali teh? Tius teh yang uing macan ngarti Aki. Nyangke maneh geus dewasa mah bakal ngarti euy Sujang. Ari tahali teh eta teh nyaeta kudu bersih hate. Ngabersihkeun tina rareged hate kokotor kolbu. Kudu kosong, kudu ngarumasakeun bodo. Ulah asa aing geus rasa maneh pangna.
nya kudu buligir we kudu bersih ngalengitkeun pangakuan rasa aing matak taholi mah aya huruf ho eta titikna teh di luar eta tandanana ulah aya dina jero hate saeutik oge kokotor jeung rasa pengakuan diri sagala nu aing sagala kumaha aing lantaran kapan kabeh ge aya nu boga gaduh nah urang mah ukur katitipan ngemban amanah lamun geus taholi diteruskeun ku tahali ari tahali mah nyaeta bakal ada dieusian ku sifat-sifat anu hade leungit sifat anu goreng nah lantaran langsung dieusi ku anjeunna kulantaran kapan hati urang geus kosong wadahna geus bersih nu matak sifatna oge akhlakul karimah matak simbolna aya huruf H ari H geus eueuh titikan tah nu geus bersih tina raraga hate nu geus bisa kosongkeun tina sifat-sifat goreng nu bakal dieusian mah nu bakal engkena bisa tajali nyaeta ngabukti panggih jeung kasajatianan ari simbolna titik ja teh kapan temong titikna teh geus di jero lain di luar jika titik ho jadi keyakinan ka pangeran teh geus dumasar ti jero diri tinu sajati ari ciri sajati mah teu keuna kurobah jeung moal beda pasti sarua dumasar kana rasa jadi kayakin teh murni tina jero diri meureun ki lain ti luar jeung eta disebut dumasar rasa nah naon kitu buktina lamun rasa teh sarua nya nu dumasar tina keyakinan ti jero diri teh dumasar kana rasa baik we nya maneh rasakeun lamun maneh nyiwit sorangan pasti karasa nyeri tah sarua batur ge nyeri maneh ngasaan uyah pasti bakal asin sarua batur ge asin kabeh manusia teh boga rasa anu sarua lantaran saasal jeung sabakal kapanan kabeh ge manusia teh tina nur hihihi nu disebut Nur Muhammad bisa yang bukti engke lamun awak kurang geus eueuh dagingan geus jadi tangkorak atawa rorongkong nya kapan eta teh ngawujud huruf mim ha mim dal sirah mim dada huruf H tengah huruf mim deui ari suku ngawujud huruf dal malahan mah engke mah di zaman anu bakal datang zaman anu leuwih maju dina ahlina luntik nya wujud nu katempo ku urang ayeuna teh boh itu tuh batu itu tatangkalan pon kitu di awak urang anu katempona jiga kieu engke mah bakal katoong sanya nama geningan bre lain saukur kieu beki leuh jero beki lemes beki leutik mah nya ditoropongna geus lain ieu deui nu katingali teh terus robah terus katingali usik engke na mangrupa kilatan-kilatan cahaya nu kaituna tina hiji sumber kakuatan jadi peda panon urang we aya watesanana bisa nempuh wujud kieu teh dasanya lamun ditoong ku kacamata anu leuwih jero mah nya kapan manusia ge boga dua panon aya panon lahir aya panon batin atawa basiroh mata hate awasna kolbu matak aya huruf ba dina eta basiroh teh nyaeta babun panto anu bakal ngabuka si rahasia nu leuwih lemes leuwih leutik leuwih jauh tak kitu sujang jadi lamun hayang noong saha atuh sajatining urang teh kudu make basiroh lain make mata kapala dari panon ieu mah kawates
sedengkeun manusia teh aya lahir, aya batin, aya jasmani, aya ruhani, aya raga badag, aya raga lemes, kudu kanyahoan nu sajatina. Lamun geus nyaho ka diri, bakal nyaho ka Gusti. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu, wa man arafa rabbahu faqad jahilan nafsahu. Sing anu wawuh ka diri bakal wawuh ka Gustina. Sing anu geus wawuh ka Gustina bakal ngarasa yen urang teh la haula wala quwata illa billah. Ti aya iwal ti anjeunna anu sagala maha, anu kasifatan ku sifat aya, kawasa sagala rupina. Urang mah manusia teu boga naon-naon. Nya aya soteh diayakeun kuno aya, bisa teh dibisakeun kuno maha bisa, nyaho teh dinyahokeun kuno maha nyaho. Jadi kudu wawuh heula ka diri ngan bae teh diri teh anu manah. Da diri teh kapan aya nu disebut diri dohir jeung diri batin, oge nu disebut diri sabenerna diri eta kudu dibuka kudu leuwih azab leuwih jero jang engke we lamun maneh geus dewasa. Jadi ayeuna mah urang tuluikeun we diajar jurus gerakan-gerakan nu ku aking geus ditulis dina dingding guhat teh pek tuturkeun ku maneh. Ngan dasarna maneh kudu nyangking kacepetan gerak, lir kilatan cahaya anu kacida cepet. Jadi gerakanana teh kudu gancang meureunnan. Jika kilatan cahaya Ki, jeung deui kumaha calana atuh? Kumaha ngalatihna? Bener, dasar tina ieu jurus teh maneh kudu boga kacepetan cahaya. Gerakan teh kudu lir kilat we. Ari latihanna teh ku cara kieu. Sok, maneh lumpat ka ditu. Tapi memeh lumpat memeh gerak usirkeun heula kakuatan guludug nu aya dina awak maneh. Tuluy bayangkeun lamun maneh teh mangrupakeun cahaya anu erek ngejat erek obah tah kitu. Nya heuglah ku uing bakal dicobaan Ki. Kitu nanti si jaka laju we atuh museurekeun kakuatan guludug nu spanding dina dirieuna. Bari jeung ngabayangkeun lamun manehna teh mangrupakeun cahaya anu erek ngabalesat we lumpat. Sabada ngarasa yakin mah kana kakuatanana, jeung pikiranana teh geus museur, laju we atuh ngabalesat. Kulebat jirim si jaka langit teh geus mindah tempat dina kacepetan anu pohara luar biasa. Puguh we atuh Ki Jagat Wisesa teh manibunga lantaran muridna teh geus bisa meraktekeun luyu jeung anu diparentah ku manehanana. Tah geuning geus bisa eta gerakan maneh teh sakitu cepetna. Hi. Gerakan teh geus moal katuturkeun ku panon biasa jang. Eta mangrupakeun hiji kaunggulan. Nya teu sangka uing teh mani gancang kieu. Turuy, lamun uing geus bisa gancang kieu, kudu praktek jurus meureun ayeuna mah Ki. Nya benar praktikkeun dina tata gerak jurus. Sok maneh gerahut het bari jeung make kakuatan guludu lian ti boga kacepatan cahaya. Maneh oge bakal nyidem kakuatan anu rohaka. Atuh si jaka langit teh laju we neruskeun latihan hut het metakeun jurus-jurus anu geus ditempo dina dinding gua. Matak aneh atuh mani aheng da eta we gerakan dilirik kilat pohara cepetna geus hanteu katuturkeun ku panon biasa. Euleuh mitra waktos na parantos teu nyekapannya. Sagala urang tunda jajar carita anak guludug atanapi si jaka langit dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Mang nganuhunkeun dina sadaya paratosanana nya. Hapuntenna tina sadaya kakiranganana mang. Saheulanan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak